Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibere susah ku Allah. Maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah, la'allahum yadarra'u. Urang we kos kitu, kesusah deket ka kiai darah, ka kiai darah barang susah, barang sugih henteu. Henteu kudu loba jelema, loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya. Nu mantak lamun stabil bae, jelema keur susah cinta Allah, geus sugih cinta Allah, berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia, berarti istiqomah hebat. Jarang 1000 hiji kan henteu. Asal naik bae mulai geus. Kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang. Eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan. Kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk. Bandung teh, Surabaya teh, Singapura teh, Jakarta teh. Mitrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar, ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia. La'allahum yatadarra'un. La'allahum yadarra'un. Dibere susah ku Gusti Allah. Dibere garing manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang nu nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, emak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya didahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok didahar di kalapaan caknya langeun aya tetangga anu nurutan fajar suag kunya nareng badur mabok nya
eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah, ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan, zaman nenek moyang urang baheula. Jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kumaha eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada geude mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu garede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan nih kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula ngana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung nyana teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lagi cenah maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Waalaikumsalam Kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus Kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede sataun teh datang Waalaikumsalam aduh Kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunaon emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae Kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah
Zohor henteu asar doang zohor mending geus sakaligus ulah. Henteu keur ngalamun mah salat ngana ge. Henteu deui sugih. Dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun. Berak ke dunia tuh ngaranna plak. Datang deui Kiai mage. Waalaikum. Waalaikumsalam. Lu Kiai. Kunaon saya? Duh, orang kos kieu nya Kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bae. Macem-macem sagede mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng. Kunaon emang? Amruk Kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang tak Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai. Kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh. Keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Al-Masum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Al-Masum, mushola Al-Masum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Al-Masum, aya yayasan Al-Masum, loba bank boga Al-Masum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi mah Mitoha. Doana Kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh maksudnya edeng-edeng deui di imah THS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Nggak datang ke pae teu kapanggih. Nggak sakal masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah. Lantaran nyana teh urusan dunia. Masyaallah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya. Nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra teu pati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat
jarang 1000 hiji kan teu asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali kuari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we kuari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah dituna mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kadituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nunggus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian teu nya teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah meunang nyaho wali santri ya teu tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuria padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh
Aduh, kalau tadi aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus susu loba ada kira ka pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik, politik. Nyaritakeun ekonomi, duit aing ngambala ya taloba cenah. Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus. Nah, bang tenang-tenang geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu atuh mah nyana. Salat berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Allahu lazim, bak dak masak. Beres, meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa haju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget bae kula meuli bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulang kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulang emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulang ke sorga kan
naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha? Aya nang meulikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya. Bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono. Jadi kumaha usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau sorongan ieu mah gaji tilok waun teu bareng teu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae sia pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sama sekali henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang dia mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salamet tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering bajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana udah ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen panyakitan melalui USG panyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandegelang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong
boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bodak kieu mah urang teu percaya bae itu canya nanti apa ieu tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji dua ku lima mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikeun tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam
nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas teh kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah ditipi kitu hai para kafir-kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya geus pakunu ada ma antum areh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun bagtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilu lajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae bagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap
Ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.